abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere cara naku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha dedeh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP-DP sabada Allah ngajelaskeun tentang asal usulna kejadian seluruh alam langit ketut eusina yakni para malaikat-malaikat bumi ketut eusina yakni jin jeung manusia seluruhna menang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam lamun langit jeung bumi berikut eusina nu ngadamelna Gusti Allah maha kawasa Allah maha sempurna kekawasaan Allah lantaran kabeh menang nyeun Allah termasuk urang di jerona letik atuh urang mah menang nyeun Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa Allah maha dedeh Allah maha sempurna Allah aku ku urang kakawasaan Allah kadedeh Allah kasampurnaan Allah ja urang gulak-gilek ge ieu tenang Allah napas kaluhur kahandap genang Allah aya anu keur cicing langsung ku Allah dicabut nyawa aya anu ngagoler di rumah sakit paeh geus patsi jasa tamo pararaehna aya anu angel ka paeh aya anu henteu muriang deui naek kapal maju kena angin dus kuarican kaparanggih deui anu ku tsunami muat cepacem nang Allah kabeh geus dipersiapkeun maha kawasa Allah jelema dileg-leg orai jelema dileg-leg buaya jelema dileg-leg maung jelema kutulale gajah maha kawasa Allah nang Allah aya nu teu didahar ku orai ngan saukur dibura dong pot aya anu ngan saukur dicium ku orai taneuh doang ai ih atuh maha kawasa Allah eta mah geledeh eta mah geledeh eta mah sebabna nu ku orai taneuh orai belang orai anu kitu teh naon ngaranna tuh nyawan jasa pan sia mah asok nonton film India masalah kabeh geledeh eta mah sabab paehna geus puguh nuku gajah mah geus puguh ku itu maung geus puguh ku buaya jelas tama ieu mah raja Namrud nu sakitu buagahna ngaku pangeran lawan ge teu kira-kira Kangjeng Nabi Ibrahim paehna kapannya nama ku rambetuk nu leutik coba eta cek sakaol lain ku rambetuk
anu asa kurang les ngaganggu teh yang naon ngaranna teh reungit coba eta pangeran pae ku reungit teu kira-kira padurang teh senep gadengen age pangeran pae ku reungit tuh sak Allah sia ngaku pangeran ayo ulah jeung aing jak Allah sia ngaku pangeran mah geus pugus sia ngalawan nabi aing teu mampu ya urusan pae mah urusan aing teh mah Ibrahim ku sia deuk dipaehan cak aing hirup bae nyaho aing anu mah anu ngahirupan paehan ku sia cak aing hirup eta teh jan ka urang sing hade Allah geus bere contoh kurang kumaha dulur-dulur Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam mawa Kangjeng Nabi Yusuf lantaran hasud geul ieu budak dipake kadeureuh ku bapak musawawah nyana paehan maksudna dipaehan kasumurkeun geus kurang kumaha coba ayo dia mah bakal payah tutupan luhurna ku batu asupkeun ka sumur tutupan ku batu nyanana surak paeh kajen kumaha ge cak Allah hirup mal paeh kajen kumaha ge sebab can anggeus urusanana ku aing dijadikeun raja di Mesir cak Allah tulisanana ge di Lauhil Mahfuz tuh dalam kolam aing neretet bae can anggeus urusanana nyana bakal jadi raja di negeri Mesir paehan ku sia mal bisa bener bae sekian tahun kemudian kadengekeun raja Mesir Yusuf lain Yusuf nu dibojong paeh tah mah Yusuf dulur napan kaget Yusuf mana sedangkan keur paila kapan ieu Yusuf mana nu jadi Mesir nu jadi raja di Mesir ke cek Bunyamin dulurna lain Bunyamin es coba cek Yusuf mana ieu aju ngababagi beah segala ngaranna ge raja pan ngan nya nama ikhlas ngababagina lain cara si eta ikhlas dan nama kayak Yusuf mana coba periksa ka ditu periksa ku salah saurang ka ditu wih Yusuf dulur urang ya pan digaragakeun ka sumur ku urang paeh nya nama Yusuf eta ayo geura urang periksa ku kabehan jadi nya ieu mah Yusuf adi urang nyana kararieu bae ilok asli make ilok asli eta bingung gak orang ke Jakarta ilok apa itu ilok nah ini mah betak-betak ya maka bahasa Melayu ilok sudah lah ya ilok segala apa ilok kan bener gitu nah iya mah cerita ke papanjang nama ke dongeng di surat Yusuf bakal rame jasa nu kolot mau wallahu a'lam nggak nunggu Swiss lain di luhur doang sama wallahu a'lam tapi kalian dek dipaehan diaragakeun ka sumur cak Allah moal paeh urusan aing teu paeh baheula balik di Mekah kapan baheula tahun sabaraha tahun 72 kapal di Abu Dhabi ragag warae kabeh kapan balik di Mekah orok ieu teu kumaha deui nu kamari tsunami di Aceh aya jelema sok maca Quran bae kapan ustad dor kena Aceh kunaon nya nama di jero cai bisa neuleuh lauk nya lauk loba amat ieu nya teu inget babanya keur kena tsunami ngan nya mah neuleuh ongkos di akuarium meureun kitu tah lauk lo di amat cek nya ngan aya ora segala rupa ngan bangke-bangke kadeuleuh bangke jelema sagala tengah nya nama dibere ku Allah tengah bahwanya nate geura di jero lauk geura di jero cai ngan barang geus surut kabeh jadi mah orang tsunami caknya coba eta nang saha balik di Ciamis mobil bus aya santri teu boga duitnya nama numpang di tukang naik mobil lagi kieu bae di tukang aing mayar tan teu ye dek naon nu pake mayar cek hendak ku aing balik mondok di tukang di bus lagi nya limpet bae kieu ye nya na ye dah maca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarok keun maksudna mah maca tabarok ya wah yang ulah mayar
kurang di limbangan nupas jalan gitu-gitu teater kenceng teuing teu karem blong remna bus ka handap sabarabelas meter ka handap rae kabeh nyana rarasaan nyana aya nu ngangkat jalan jandela sediuk bae nyana mah di sawah atuh terus bae maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sabaraha puluh balik meureun teh mah ya mung mayar teh bener teu mayar Lazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barang rame enon. Itu ragag. Masya Allah jaheuh eta sanu mindahkeun ti beus ka sawah. Ayo coba nyana ge bingung langsung sujud, nyana di dinya sujud syukur. Ngadoa ka Allah. Tarewa ku jelema ieu salah sahiji penumpang saha anu ngaluarkeun anak. Coba. Mantep teh kudu sieun-sieun we perang bae. Paeh kajen masalah ya waya hirup bae di eta di beus kalayang nya nama dibawa kan eta po kapal di Jeddah di Abu Dhabi suruh paraeh kabeh orok mah nu lahir di Mekah berarti kakarek sabaraha hirup saha nu mawa coba eta ayo ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi Yusuf yasupkeun ka sumur bos cak dolor paeh sia kajen kukumaha ge emang maksudna dibunuh jadi raja mantap kurang lamun anu ngasupkeun ka sumur boadek dijadikeun raja meureun atau apa di jero sumur Raja Namrud sopan ngaku pangeran teu kira-kira asup ka hirup asup ka hirung asup ka hese ka jero beja nyana ye pangnyokelkeun tah cenah naon ieu tah reungit kita cokel hese ka jero dokter biasa ngomong kan ternyata reungit ka kawasan Allah nu kudu nama pae naik ka otak terus di otak wah cak reungit makanan banyak amat ini cak reungit enggak usah susah cari ke kerbau ini banyak uang atuh otak di daharan kureungitnya poe nyeri langsung poe yang banting-bantingkeun huluna ku Raja Namrud kau tihang ka tembok segala rupa waktu kabeh nonton woi pangeran ulah kitu cekeuna masa pangeran bubuludugan kitu orang gede yang seri dug-dugan aduh pangeran gering coba eta urang layan tertetis masa pangeran gering sakumaha pangeran ieu bisa dinobatkeun jadi pangeran eta teh pantatadina mah atuh mupakat bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah rasul kabelah dieuna musyawarah model kitu MPR konsili ngaranna eta teh urang nobatkeun bahwa Isa adalah Tuhan jadi pengangkatan Tuhan teh ti manusia manya kos kitu atuh teh mangke bisa di exit deh bukan Tuhan sekurang teh hantu karena bisa kos gitu Raja Namrud paeh kureungit maha kawasa ieu mencerita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sadarkeun diri urang bahwa urang teh nangieun Allah di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti pentah tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geus udang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum kene tapi ieu nu handap geus udang abdi butuh naon supaya nu ngome kitu tah siapa asal jore eta kebutuh kos kitu cak Gusti atuh kos kitu bae bebeja ipan Gusti pangeran heula tuh gitu kan kayak aing dikiriman asal ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang kerki we butuh Gusti kunaon aya ainu endek di hareupan mah awewena
jang uma-ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawin bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakena teh sing ado apa itu ka aing Allah pan aing pangeran yes urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung majikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tah budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese wah yang Fortuner blon teh mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu mah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan meunang nyieun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setannya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ja hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamu tia 5 otait lamu tia 5 manata wala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 otait wala mutia 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wah be sa Indonesia dek mere ka urang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia 5 manata wala man ya 5 ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur cek Allah teh menta ka aing takabur okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing okos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teh aya tapi aya jelema rajin
Haji mah kasep. Aing kasep. Heeh, pada jore. Emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok ana naon bae sia mah. Asana jan mangge we kos Pak Haji mah model kos kitu. Geus we gitu. Urang dek kadinya nyanan dek kahana. Kek ku abi pangnyandakeun sendana. Teu kudu teu dek kadi. Nek mana Pak Haji? Aya ngilu. Kek dipangnyadakeun bae pangnyandakeun panjadakeun. Tawadu ngaran. Pak Haji, ieu motor saha? Motor Pak Haji. Yang kula banyak. Lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap. Eta ku ngadengeuna ge geus ser angin segar datang. Padahal mah bener jangan teu mangmelikeun. Geus seger. Kudu eta tawadu. Ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio. Kan Masya Allah. Beneran Pak Haji. Aing mah jatilok ngabong sakali aing mah. Itu aku tawadu. Tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok. Ye, batur sieun ka sia aing. Ye, satungtung nyawa aing aya di awak aing. Nempel keneh heula aing ku di premanan ka sia ku sia. Kunaon eta? Leutik sekedar rokok, cuman mentana bari tulak cangkeng. Preman ya lamun sopan mah. Pak Haji, juga teh saha. Serinya ieu lah kalau waktu kieu bae. Sia keron di dieu. Lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Haji. Eta naon eta? Rokok. Ji bola oge sih. Emang saya ngarokok aya tah sopan masalah. Masalah sopan tah. Anak buah itu sabaraha? Anak buah tuh loba di tugangan kula aya meureun 20 mah. Tah duitna tah ngeunaheun. Eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun. Eta ngaranna preman boga etika. Yehe, aku mah gitu. Tapi lamun langsung, rokok atuh. Keulanan. Kudu mere rokok ka sia. Lain teu boga jeung lain teu barahat. Cara. Tuh, eta keur cara ka manusia, mata ka Allah ge Gusti, bere atuh abdi. Pan Gusti mau sogi. Ya, sia meta kos kitu apa cak Allah teh. Paling berek wae gitu gua ge. Jaka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah. Gusti pan abdi mah ieu jagoan. Masa teu diberek ku Gusti tolol meureun cak pangeran. Meremanan aing sia disiksa sia ku aing. Oh. Jadi kudu tadarruan. Kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan. Ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah. Ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah, sorangan maksudna di masjid. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah. Teh kudu gandeng-gandeng. Cek Allah, aduh, yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih. Teh kudu. Ya Allah, urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tah, eta teh ulah kos kitu. Barang dibere mah ku Allah deui, gede bobogaanan. Jangan doapan bener teh. Wah yang gede barang dibukakan bu beak kamu aja sih emang apem saya macam-macam baik tak diberi orang konsep ku Gusti Allah udah entah aku mana Rabbakum pangeran mana aing ke Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabeh hutan nangieun aing penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP aing menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap
loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran cai diijabah belah ditu ulama ngadoa diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararite ngadoa anak nu sejen gitu kene kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ke Kangjeng Nabi Sulaiman balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman ya hamba apanya nama ngadenge hewan keur kieu bengel leungis langit dia sireum sireum ye keur ngadoa insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sireum karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahu ru'uh us ngumpul ka. Sakangeun surang pohara pati sireum. Wari sireum. Kakarak Allahumma. Ngadoa deui gelalahunan di jero hate. Sakangeun sebenarnya umbat itu ngadana. Isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyahu cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nurek wudu, nurek mandi, nurek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate brung teh hujan Kangjeng Sulaiman gideug ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa di nusugi abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoa nage jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ke ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin bangun deuk ngeusan berak panjang kene bae nya nyireuk ka babaturana kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya kitu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jak Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal ghaitha ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia di rantai beneran nih di rantai tak kuki uci aja nanya datang we ka aing salah naon ku lagi aing kunaon di rantai ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya, itu jalan ke mana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana aju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ke ayeuna. Waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu. Nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieu ulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wa la gaiban maraneh henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir. Ulah sok dari riweuh mah Abah Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum. Cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu, Kangjeng zuhur doa ieu, Kangjeng maghrib pernah ngadoa ieu, Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu. Berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana. Nu mantak diriwayatkeun ku ieu, Kangjeng pernah ngadoa ieu, tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantak katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Naon sih eta? Fatihah. Oh, Fatihah. Allahumma sholli wa sallim amin. 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 Amin nyungkun eta mah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah geus doa terenggeus cekeun. Tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena jeung mudah-mudahan nu dijijir abi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante teh jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ul masa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kok urang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye
saparantina atau ongkos takbir bae bagus tapi dibaca kuari itu bagus. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus. Mantak naon dibaca terus-terusan kanjeng Nabi jat ngainstruksikeun tama paranti lebaran. Paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur. Euy lebaran euy. Bar cek ahli kubur. Coba kuaring urang dibaca gitu. Allahu akbar bareng Allahu akbar. Yo ahli kubur lebaran euy. Bareng janteu euy nipu ya. Urang ririwaan, penipu ya. Ayo paranti nggak doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun tidak naon sih dibaca kurang kuari ge eta mah masalah tau doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga imah kiamat sih nggak doa selain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate Sarwiti binti Sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam wa kamala yanta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleleskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek nu boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ta doa tah jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang beuh ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kikituan da doa perang atuh pasti beres da berair kos kiai mun aya kiai kos kitu cukup mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna urang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot imait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bimata masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing peuting ku aing didatangan sia atuh paranti lain paranti aing da baca mait dia kuduna mah pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya mah pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing ayo kedatangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan ka aing hatal milah sehingga uyah minta ka aing ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot buah datang teu uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paes sia kajen ngomong kitu keneh urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak
aya hamba-hamba Allah lamun orang di lembur mah nusugi nuboga keku Allah ditoel dot berangkat mana ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung iya zaman manusia mah engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna da rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk palebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal minta ka sasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mata ancan orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan jagan. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nuntut Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kade para wali-wali Allah mantak kitu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak
mun bisnis gitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sapeda mun aya mah laku marina aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah orang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti nurutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta mah ulah atuh cek Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cek Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon kadampang mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu mah boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harap penta nisbat di urang ai aulia Allah macam sabaraha bae ngadoa teh sebab nya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh basal tah urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya aja lemah butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak aduh tak ulah kaget waliullah mah